Nyobian seblak yang pas lewat menirame pisan lokasi caket perum Bukit Bunga Kopo mending ngagimbung eta muda-mudi pada ngantri seblak. Topping seblak di sini mah kaetangna seueur pisan mulai dari kukurupukan, mamakaronian sampai tutulangan aya. Seblak nu ngandung hartos mengagetkan karena biasanya disajikan dengan kuah yang pedas seger dan spesial di sini pakai potongan daun jeruk di seblaknya. Tingali menicik kieu, tingali sia dugi ka dikecerokan tulangna. Pokona mah kuah seblakna ieu pedes seger bisa request pedes manis, pedas asin atau pedas gurih. Tong hilap atuh ngaraosan baso ikan anu kuahna ditambihan sambel makin enak kieu. Spesial bagi yang suka gaji alias tetelan surgana pisan di dieu mah. Aduh ieu kuahna meningeunah pisan. Hanya aya di Bandung atuh spatula alias spaghetti tulang. Ganti tulang dengan ceker. Aduh ini saus spaghettinya pedas manis, cekerna pas pisan. Ieu mah asakna sok anu hoyong kadarieu ka seblak 2 hijinya. Kira-kira jajanan apa lagi ya yang wajib cobain? Komentar di kolom komentar.